Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilujeng enjing pamirsa, perkawis informasi sengkuring sapara kanca dina sela-sela kagiatan anjeunna sareng Abdi Muhammad Panji Laksono anu baris nyayogikeun warta anu panganyama sareng anu paling enggal 2 November 2024. Pamirsa, truk gegabah nabrak puluhan kendaraan nepi ka diserang ku gerombolan di Cipondoh, Tangerang, Banten. Ieu tempat eureun akhir truk gegabah. Nurutkeun keterangan saksi, truk box anu nabrak sajumlah mobil jeung motor di kota Tangerang samemehna ngalangkang di perumahan Graha Raya, Bintaro, nepi ka Tugu Adipura. Waktu eta truk diudak jeung digorowok ku warga sapanjang perjalanan. Supir truk tuluy ngurilangan Tugu Adipura rek kabur, tapi lampahna dihentikeun lantaran kehalangan ku kendaraan sejen. Supir truk tetap usaha kabur, sanajan gagal lantaran ban tukang trukna macet di Taman Bundaran. Warga ngagunakeun momen ieu pikeun ngeureunkeun tindakan supir. Warga narik anjeunna kaluar tina truk sareng ngahukum anjeunna. Kapolres Metro Kota Tangerang Komisaris Zain Dwi Nugroho nandaskeun yen identitas supir truk teh can kanyahoan. Polisi manggihan dompet dina saku palaku, tapi di jerona teu aya KTP. Polisi ayeuna komunikasi sareng perusahaan anu didaftarkeun dina invoice pikeun ngaidentifikasi supir. Samentara eta, polisi masih nyusun kronologi lengkap kajadian jeung ngumpulkeun data ngeunaan jumlah korban. Dugi ka warta ieu disiarkeun. 3 korban dirawat di rumah sakit. Teu acan pasti naha korban salamet atanapi maot. Zain meredih ka jalma anu jadi korban atawa boga informasi ngeunaan kalakuan supir truk pikeun ngalaporkeunana. Sakitu warta waktos ieu Abdi Muhammad Panji Laksono sumangga lungsur ti payuneun salira. Hatur nuhun sareng wilujeng enjing, tepang deui.